mun ente dek maca naon gitu ngaran sholawat ulah gancang-gancang abeh kaambeul ku malaikat nu seungit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Lamun dibaca ba'da salat 7, ba'da zuhur 7, ba'da asar 7, ba'da maghrib 7, ba'da isya 7, ba'da subuh 40. Hikmahna ieu mah hikmahna bakal dibukakeun jalan-jalan kemudahan terutama rezeki. Sok geura Ki Bustomi almarhum eta buya eta kula di abah eta mantep teu deui kula maca eta bae. Ieu mah diwirid kula di bebeda sabarang tilok diwirid. Mantap susah bae hirupna. Tilok diwirid nya. Ya kajen teh kadang kos ge hutang ambalaya. Tilok diwirid. Nah maka supaya aya naon gitu ngaranna titi mangsana tata ruhani urang mulai kamana coba neangan ahli ruhani jangan lempeng-lempengkeun ruh supaya mengenal Allah. Moal bisa kusorangan, moal bisa wajen kuku mage moal bisa tetep kudu datang ke ahlina. Urang hayang boga pencabai ulah-ulah ruhani hayang boga pencabai kudu ka guruna ngajotos apa kieu atuh apa kieu. Waktu IQ mah lain pencat sama kos gitu mah minuman teh non garah tuh siapa nyaho bae kiai ongko nyoka ekstra jos. Nah atuh gajotos ge nangkis gitu sarua bae encan soal wirid-wirid dan nu lainna kudu boga guru komo lamun urang ningali abri mah bae bangga urang. Kamari kan aya danrem ka ieu mah, kemudian aya dan apa namanya dandim ka ieu mah. Kula ngobrol. Deuk aya nu datang ka ieu mah ke jangan dulu. Nanti aja. Kula ngobrolkeun seputar peperangan. Ditanya ku kula, Indonesia kalau melawan Malaysia gampang. Indonesia kalau melawan Australia sekeat. Indonesia kalau melawan Amerika seuri nya. Pak Kiai, bukan masalah kekuatannya. Kalau kekuatan tentara Indonesia dengan Amerika jauh lebih handal tentara Indonesia diakui dunia. Lantas yang parah biayanya Kiai. Udah gak usah terus tentara tahu dia itu. Nah iya kurang can terkondisi di Indonesia iya soal biaya lah iya orang namun kula sampai detil namun perang kekuatan orang ya caritana kula banyak mun perang jeung Malaysia mun perang jeung eta kekuatan-kekuatan bukan dari fisikna dari biaya. Iyalah kelemahan negara urang. Nah lamun dicaritakeun kos kitu berarti kan caritakeun tentang pengkondisian negara. Urang kudu nyaho di zaman Bung Karno kumaha, zaman Pak Harto kumaha, zaman Kitu Gus Dur kumaha, zaman Megawati, zaman Gus Dur, kemudian ayeuna SBY kamari wari urang nu bisa ngarasakeun jeung kahareup bakal kumaha baca dan baca. Kalau Kangjeng Nabi titah membaca awalnya ikra urang membaca baca Quran baca hadis baca kitab baca negara boleh sampaikan.